Yo, Sek Sound, Sek Joran, Sek Kepal. Barudak kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke sahabat Qaululin dimanapun kalian berada ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia saat nonton video ini, amin Allah ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan hari ini tanggal 14 Juni ya, hari Minggu malam Senin jam 5 sore, saya rencana akan mancing ke rakitnya Ipeh Buah Ngariung. Ipeh, ke rakit Ipeh Buah Ngariung ya. Nah, buat kalian yang belum tahu aja rute atau jalur menuju spot, kalian tonton video ini sampai akhir ya. Oke, gaskeun, mudah-mudahan rezekinanya. Ayo lagi nemkeun kawan. Oke kawan-kawanku, bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basyirun bil ibad. Oke kawan-kawanku. Nah, di depan ada Alfamart kawan ya. Alfamart pertama kalau dari Dharma Raja. Setelah masuk ke lingkar ada Alfamart pertama nih ya. Belok kiri kawan. Ya. Gaskeun. Tarik-tarik teuing bisi pegat eta kenor sabar. Ulun-alun. Alhamdulillah lauk na kabenangan. Kawan ulin kawan mancing. Urang panggil deui suran. Urang panggil deui isukan. Mancing mah asik. Mancing madulur, peace, love, and mancing. Kawan uli, urang mancing sasarengan. Kawan uli. Nah, pertigaan ini ambil kiri ya. Sini. Nah, di depan ada pertigaan lagi, ambil kanan kawan. Nah, ya. Awas, jangan sampai salah, nanti nyasar. Penting masih silaturahmi, urang tetap rapi. Ipeh. Mobil tehnya. Alhamdulillah kawan-kawanku, parantos dugi tah ieu tos di parahuna Mang Ipeh. Tuh jeung dulur anyar Pak, di mana Pak? Rancak kalong tuh, gaskeun gaskeun, hayu ngararuseup museup. Ah, ieu spotna ya, spot Mang Ipeh teh tah. Wih, mantap euy. Ayo tuh.
Itu nu pinuh mah geuning euy. Mang, itu pinuh. On obi. Mancing, mancing, kurang mancing. Kawan ulin mancing di mana bae. Mancing, mancing, kurang mancing. Pikiran tenang, hati jerine. Silih guyon jeung babaturan. Silih bagiu panjang udutna. Sanajan laut kan pati beunang nu penting mah duduluranana. Amunisi biasa pakai banu super ketan SM tah nu biru we nu biru. SM nama biasa si Bagong Cai ya varian baru nu hideung. Tah mudah-mudahan aya rezekina nya. Tuh. Ayo gaskeun di lapakna Ipei buah ngariung. Useueur nu malancing namanya. Mudah-mudahan aya rezekina kawan gaskeun. Harusnya kencang bos. Iya mah ayaan. Pak, pakai ketuk sapu nama juga nanti. Ah, iya kecil. Gitu. Ini pertahan. Nah, eta nyamut. Oh, ya gitu Tadi ge aya Pak kitu mah Pak Sugan teh keong Ada kita keong ada. Apa itu batu perbatasan kau Bandung jalan. Sungguhan resep kan. Kela-kela euy can kapikiran ya. Ya wae. Kieu Ini apa di tengah spesialis. Ada kit buat tekerkel ngait Pak. Aduh, boy, badak kan. Dia mah karek bungalung na, abah ningali teh. Lung, klep. Lain karek bungalung be teh. Oh, katempo pisah dek ningalikeun gitu. Oh, sebiji dua eta. Dua. Hiji Pak ganti Pak. Nih soak euy. Atau buat nyerok ke kitu ya. Hiji yo edan Goreng aja jalon. Banulan heula ku si SM, banulan heula kawan. Ku si Seger. Mana tadinya di cuman mah. Bang ini ngabanu heula Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di Bandung mah teh datang lu. Teu datang wae tinggal sare Pak. Saya harus ini kemarin kan dia. Aya harus yang penting. Yes. Ikut sebentar Pak. Nang aing hade isang hutan teu beunang. Kelo teh. Mingkelingi pas narik teh. Ini ya. Nah. Kadinya lompatna lauk. Euy.
seket euy. Nah, iya bener. Aduh, ya, ada gitu balik lagi. Kalau kayaknya sih jangan gitu. Hah? Nanti kalau bor ke kiri. Kabarian deui. Ya kayaknya. Nah, eta cerita dia lah kalau gitu kan sarua ya ini juga. Mayat. Ah, ya bener. Bor sia teh cing. Dua di logoran beureun. Jangan. Ya iya Pak. Alhamdulillah. Penglaris pembuka lawang nu geulis loba kahayang. Hei hei. Ngit bae aya. Bandung heula tuh Pak. Bandung lah. Penglaris pembuka lawang nu geulis loba kahayang lapak Mang Ipe kawan-kawanku. Alhamdulillahirobbil alamin. Kumargi waktu 100 tabuh tilu sareng aya badai itu ageng badaina soak kawan ah. Hatur nuhun kasadayana anu tos nonton ya. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk hasil akhir ada ya walaupun cuma 1 ekor lumayan lah ya. Oke. Untuk amunisi biasa si Bagong Cai sama si Bandul SM. Lagi nemkeun pokoknya mah kawan. Untuk hasil akhir lumayan ikan mitos mimiti tos lumayan lah tuh 6 ramo lah 6 jari lumayan. Hayu gaskeun lapak Mang Ipe di Buah Ngariung tuh badai ya soak tah. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tonton video-video selanjutnya.